Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Amin. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi pada pertemuan kali ini yaitu membahas mengenai kawih Sunda. Nah, sebelum kepada materi, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu contoh kawih anu judulna Tanah Sunda Sangyang Mangkoko. Wilujeng nyakseni. Tanah Sunda wibawa gemah ripah tur endah nungung bara suka betah. Urang Sunda sawawa sing toeng sa perceka nyangga dharma anu nyata. Sewe pajajaran muka tongkas maran sing tulaten jeung rumaksa. Biara pangkaya memang sawajibna geten titen rumawat tanah pusaka. Nah, saatos ngadangu kawih Mangkoko, naon atuh nu disebut kawih Sunda teh? Apa yang disebut dengan kawih Sunda? Kawih nyaeta sabangsa dangding nu teu make patokan pupuh, mangrupa sekar anu kaugur ku embat atawa tempo kalawan rumpakan utama. Karena kawih ini tidak terpatok kepada pupuh, maka bentuknya itu bebas. Nah, dari bebas ini bisa juga dikatakan bahwa kawih ini merupakan bentuk dari puisi, atau lebih tepatnya lagi puisi yang dinyanyikan. Kawih Sunda teh loba pisan. Aya anu dipiri ku calung, ku degung, kacapi suling, malah aya anu dipiri ku keyboard, jeung gitar oge loba. Jejer atawa temana oge rupa-rupa deui. Aya anu nyaritakeun kahirupan sapopoe, kaendahan alam, cinta lemah cai, rupa-rupa kadaharan, papatah, jeung sajabana. Unsur-unsur kawih kabagi kana dua, nyaeta nu kahiji unsur batiniah atau intrinsik, nu kadua unsur lahiriah atau ekstrinsik. Dina unsur batiniah atau intrinsik kabagi jadi opat. Anu kahiji aya tema. Tema mangrupa pokok pikiran anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca atau ngaregekeun kaliwatan hasil karya sasana. Dari kawih Tanah Sunda yang tadi kalian dengar, kita bisa ambil tema bahwa kawih itu menceritakan tentang cinta kepada tanah air atau cinta ka lemah cai. Anu kadua nyaeta rasa. Rasa atau feeling mangrupa sikep nu ngarang kana jejer pasualan nu aya dina karanganana. Gambaran rasa nu ebreh teh patali jeung suasana rasa manusia dina kahirupan sapopoena, kayaning sedih, gumbira, sieun, ambek, sumanget, jeung salianti eta. Dari Tanah Sunda yang tadi udah didengar, kita bisa ambil rasa bahwa di dalam teksnya itu menggambarkan rasa yang semangat untuk mencintai tanah air kita. Anu katilu nyaeta nada. Nada mangrupa sikep nu ngarang kanu maca atawa kadirina sorangan. Nada anu diebrehkeun aya patalina jeung rasa. Nada oge baris patali jeung suasana. Nah, ini bisa dicontohkan. Nah, ketika rasanya itu semangat, nah nada yang dibawakan itu harus ikut semangat. Jangan sampai ketika rasanya itu bersemangat, yang harusnya bersemangat, nah nada yang dibawakan itu mendayu-dayu, kan tidak cocok ya. Jadi harus senada.
Anu pamungkas nyaeta amanat. Dina hiji karya sastra, ilaharna aya amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang kanu maca. Salah sahiji tujuanana dipihareup sangka nu maca atawa nu ngaregepkeun teh kapangaruhan tur mawa kamajuan parobahan dina hirup kumaha. Anu salajengna aya unsur lahiriah atau ekstrinsik. Nah, kabagi jadi 3. Nu kahiji aya imaji. Imaji nyaeta gambaran nu karasa, katinggali atawa kareunge. Sok sanajan ukur dina wangwangan. Imaji digunakeun pikeun mere gambaran anu jentre, nimbulkeun suasana anu khusus jeung leuwih ngahirupkeun gambaran dina pikiran jeung panca indera. Contoh dina kawih Tanah Sunda tadi, kita bisa mengambil imaji bahwa dari lirik Tanah Sunda wibawa gemaripah tur endah. Endah di sini maksudnya itu indah. Nah, kita bisa melihat bahwa tanah air kita itu indah. Itu imaji dari contoh Tanah Sunda tadi. Nu kadua aya simbol atawa lambang, mangrupa hiji barang atawa hal anu nyata saperti warna, kajadian alam, jeung salain teh eta anu bisa digunakeun pikeun ngagambarkeun kahirupan atawa kaayaan hate manusia. Nah, ini bisa dicontohkan yaitu misal hejo ngemplo. Nah, maksudnya hejo ngemplo ini merupakan simbol atau lambang untuk menandakan kesuburan satu wilayah. Anu katilu nyaeta musikalitas atau wirahma. Ieu sarua jeung ritme, rima jeung irama anu gede pangaruhna dina ngantepkeun makna atawa maksud. Sangkan rumpaka teh ngawirahma digunakeun purwakanti, guru lagu, guru wilangan, jumlah padalisan, unggal pada jeung kalian ti eta. Rumpaka anu alus lain saukur boga maksud atawa eusi anu hade, tapi wirahmana oge kudu diperhatikeun. Contohna wae ku digunakeunana purwakanti sangkan ngeunaheun di dengena teh. Nah, jadi kesimpulannya yang terpenting dari kawih yaitu kita harus bisa mengerti apa yang dimaksud dari kawih tersebut. Seperti kita bisa menganalisisnya melalui unsur-unsur tadi, ada ekstrinsik dan intrinsik. Mung sakitu anu tiasa didugikeun, hapunten bilih aya tutur saur anu teu kaukur, rek kabasa anu pasalia, laku lampah anu teu merenah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.